Halo. Nah, iya takokak teh guys nya. Berkali-kali lagi kurang ngomongin masalah takokak guys. Tinggal atuh guys. Syukur kieu guys. Itu tadi pelak guys, aslina tadi pelak. Jadi di dia lah letakna orang tergugah make jeung hayang nyambungkeun takokak jeung terong. Sabab nu ngaranna takokak atawa bahasa latinna teh Solanum torpum nya. Dia teh kaasup keluargana terong-terongan atau Solanaceae guys. Jadi lamun ia dikawinkan jeung entres atau sieun terong bakal nyambung guys. Tah naha pangna kudu disambung-sambungkeun jeung takokak. Sabab ari terong mah lamun dipelak langsung kana taneuh teh guys, urang kudu ekstra miarana. Kudu ekstra pemupukanana, pemeliharaanana jeung sok terbatas gitu ta guys. Kudu loba cai, kudu loba pupuk, loba modalna we pokona mah. Tapi ku sabab ieu nya Solanum torpum ieu takokak mah teu dipelak oge tingali ieu kuat subur kieu, bayangkeun atuh. Makana ku urang daripada ayeuna terong kudu haban melihara bari jeung merek ketetet we. Jeung merek ketetet mendingan ngaberakna naon? Mending sambungkeun kana takokak. Jadi harapanana teh lamun disambungkeun kana takokak mapan lamun rootstockna subur kieu otomatis naon anu disambungkeun ka dieu kana takokak bakal ngilu subur ngikuti inangna atawa rootstockna gitu guys. Jadi sangat-sangat harapan ieu teh sangat-sangat gitu kalintang pasna gitulah lamun ku urang dilakukan di setiap tangkal takokak dikawinkeun we jeung terong jeung cengek jeung terong jeung cengek jeung tomat bisa guys. Cobaan geura guys. Tah lamun hayang nempo anu geus berhasil na tempo we dina video-video anu geus kurang di up kana YouTube atau kana TikTok kana FB guys. Pokona aya guys. Tah ieu terong guys nya. Dia terong lalab yo. Dia terong lalab disambungkeun jeung takokak guys tuh. Disebut teh grafting ya. Grafting ieu teh penyambungan antara terong jeung takokak. Sabab terong jeung takokak mah satu keluarga, satu famili. Ngaranana teh Solanaceae. Nah, gitu guys ya. Hayu ya pokoknya nama. Insya Allah guys, pokoknya namanya harapan teh kaharep teh guys. Bray we guys gitu ta guys. Udah jelas atuh, tingali takokak salubur kieu. Kaduana naon cik? Anu penting oge. Nya eta takokak mah guys. Tumbuhna teh di samping subur teh umurna panjang guys, rada lila. Beda jeung umur terong. Jadi lamun terong ditapelkeun kana takokak, pasti si terong teh ngikuti karakterna teh genetik ieu gitu nya. Ieu sifat-sifat ieu nyata hirupna subur, hirupna teh tunggal gitunya teu kudu dipiara batur. Tah jeung di naon umurna panjang. Nah kitu ya guys pokokna mah hayu. Sing semangat guys, sing loba kadaek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.